Aduh, mana eueuh dengan sangu Apa ngalah tututnya ka sawah, bunda. Tapi si endang ka mana balik si budak teh. Kayak ditinggalkeun. Cing ceurik. Ngalah tutut ka sawah. Jeung bunda amun aya. Loba yeuh tututna. Tapi gunda mah areuweuhan nya. Entos di ieu meureun ieu non dirambet. Juga nama kamari ieu nang ngarambet teh. Gunda mah eueuhan jeung eceng. Lobana tutut. Awak teh asa laleuleus wae. Kasaung heula istirahat . Oh, ieu teh anu kamari keur ieu dirambet teh lain nya. Tereh panen ieu bahaji sawahna. Aduh. Mogok coba ngalah ieu oge tutut.
Masnya di teangan ka sawah bahaji teh. Aing mah udah nyemprot. Gimana ya anak-anak kemari ka panggil-panggil bahaji teh. Di sawah nu gede, nu geus beureum Dinu eta gumunda Mana nya bahaji? Juga anu di tahun aya sauna teh bahaji teh nya. Nunggus bener hejo. Saya bisa minta duit lah. Suka di ya. Si embagalah sih tadi saung. Malamun wae. Segala mah sih cembag. Kenapa sih didinya? Gusti hirup abdi teh kieu-kieu teuing. Malah tutut menang saeutik. Bunda ge arareueuh geus dirarambet. Kamari sigana mah tapat ngarambet. Sabaringu. Ieu wae hirup Gusti Allah. Kabar adik di ditu kumaha si Imas. Mun eueuh kembol-kembol pisan ka dieu. Tambaran gitu yang kusalakina si tadi. Embag lamun wae. Nahan sih nya? Da. Baca. Oh. Lamun wae teh cembag. Nahan sih? Da. Baca. Oh, Pak RT. Ngalamun wae tuh. Kunaon sih, Cak? Ieu ngalah tutut jeung dengan Tutut. sangu heueuh. Lain tutut atuh dia mah, Cak. Naon? Keong ieu mah beracun. Oh, keong. Heeh. Sugan teh tutut ieu mah Pak RT. Salah atuh, Cak, eta mah. Heeh. Itu Pak RT arek ka mana? Ye. Nyampe ka dieu ka saung. Tadi nama neangan bahaji, Cak. Bahaji arek minta duit, Cak. Tuh, udah sukan naon tadi sore oge aya ngejajan. Wah, tuh buka duit, Cak lah, tuh baru 1000 acan. Heeh. Pak Hajina ka mana? Teuing atuh ongkos kita nyemprot tadi teh. Tapi di eta di sawah eta Ting ka mana kamari teangan kandang sapi. Di hanan. Teu bujangna Payanto. Itu ka dieu cenah. Oh, nu eta di kandang sapi teh ya. Cok. Oh, tah Abah Haji Eot. Tah Abah Haji Eot amun di teangan sok kitu. Pujo. Duh, aing kasaha deui atuh da. Nu ten duit teh dah pakulian teh. Cuge deh baringung. Heeh. Mah teu baroga duit. Si endang jajan wae meureuss peus. Sarua pujo. Eta ge Cek lamun ka imah Cek. Sigana mah moal aya di imah abdi mah Cek. Naon Pak RT? Eta da imah teh bagikeun Cek. Oh, bagikeun. Bagikeun. Arek dijual. Nya sigana mah dijual ka kamari teh ku Adi terus lanceuk teh. Heeh. Tah kamari teh ngariung. Rek dijual cenah. Cenah maneh entong icing di dieu. Heeh. Oh, ya itong icing di dieu mah tuh. Ya paling oge meureun kuring mah rek kontrak we Cek. Oh, kontrak. Tapi mau jauh sih, mau jauh di dieu. Mau di lembur jauh di lembur eta gitu. Heeh. Paling oge di
kulona gitu sugan aya di kontrakeun. Ke sing salabar we Pak RT. Gitu lah kumaha tuh da bang paninggalan eta doang warisan teh ti aki-aki teh bagikeun non nya segala mah di mana yang kontrak nanya. Tuh, bapak orang tuh, enak dia tuh. Tuh orang ge ya emak orang tuh jeung api tuh. Pak, di tangan mah yang jajan ya. Sarua mah orang ge yang jajan mah ditungguan di imah ge. Oh da aing teh sarua ngusahakeun ada mangke di imah we lah teu moal duit di mah. Yo endang oge sarua nyusul mah ngala tutut ya eueuhan. Ayo di imah we di imah teh mah. Ayo Sama keong mah eta mah. ayo Ayo imah we. Mak mah ayo balik weh. ayo Ayo Pak RT, nuhun ye. ayo teh RT kemana jalan mana sih RT teh di kuliah juga nah nungguan di dia aduh RT kemana sih yuk lampu candi hurungkun separoek yuk ladok gue RT teh ayah sema naon juga bahagia itu tadi mah teangan teh main di lima karena gaji ya cile mana tuh RT teh pasti mana berenang. Assalamualaikum. Salam. Pasti masih teh. Aduh gue ngarek lampu yo. Je. Entas kerang keliling. Pan imah itu dijual, Je. Bagikeun non imah itu. Dijual. Heeh. Aya teh macam mana? Yang paling lagi ngontrak aja. Sugan aya gitu ke nu imah dikontrakeun. Udah kontrak mah teh mahal, imah buka imah dijual. Apa nama warisan ngaranna warisan perlu dibagi-bagi, Baji. Bagi sabaraha? Bagi duaan jeung itu jeung Adi. Oh. Nya posisina Adi butuh nya urang ge sarua da ngeureun da usaha geus pasti wae, Baji. Aya mah Adi teh kamari teh ka dieu teh Kang cenah kumaha ieu imah teh cenah kurang jual weh nya kayak gitu mah nya sapodo maneh cek urang teh nu ngajual aya nu meuli na nya eta pugu eueuh Baji kamari kadang teh sadek meuli imah teh nya sugan gitu Pak Haji mah lah rada jauhan gitu lah bisa gitu lah ira imah paraha weh sok pantesna gitu. Oh berarti Noh Haji ke meuli ke jeung saha pake di apa meuli langsung kontrak gitu. Ya sugan Adi Pak Haji, Adi sugan gitu lah. Ya tan bebeja ke kanan. Andi kira meuna teh nya paksa merenang ke Haji bebeja ka Haji Haji berarti nya. Oh, ka Adi Pak Haji sugan gitu. Adi Pak Haji tah anu di ditu digirang sugan meser. Sok sabarang ke bejakeun. Heeh. Hayangna.
Oke baji tuh 10 paling lagi mah. Puluh. Heeh. Yang kira menatanya cocok ke dibayar kayak dana haji. Eta kamari kumaha sih baji urang tiangan wae. Minta duit. Kapan kamari kita nyemprot. Oh, terus ka sawah kamari teh, geus. Ka kandang sapi wae. Liar kamari teh bari nyokot. Naon kamari urangnya kamari ada poho. Sasan urang minta apa teh bisa nyemprot urang poho eta teh. Aduh, aing ka ieu mah dibuka gerbangna teh muka. Kurang nungguan di dinya teh. Kaji ka mana cuman teh? Ieu nyemprot kudu makan duit heula. Wah, nyaho atuh adi jajan budak haji si udak. Teu mawa duitna ge nama. Oke lah, itu mah kayak imah. Yang kayak ada soreana tuh nya. Heeh. Eh, Cenah incu teu cager aji ini jadina. itu tuh orang baru tuh anu hiji baru rumah sakit. Waduh. Nah, Pak RT teh panggil pan. Berarti- Bantuan nek anturan gitu. Pas ringsingan jalan murunan haji. Jam rasan tuh salah jam 3 teh Pak RT. Palingan orang ka imah teh sore. Baik maghrib. Enggak usah teh keur jam salapan Pak RT. Heeh. Engke ka imah tuh ieu nya bari minta duit. Oke yuk. Nya. Yang sana mah seburit dah. Tuh. Ya bapak roe kayak mah. Heeh. Pulsana geus beak haji. Assalamualaikum. Salam.